lain cicing wae atuh Kang Ibing jeung kumaha teh ada tadi gerawan atuh heuh maksudna kitu cicing wae teh naon dahar henteu ngopi henteu datang pangputingna duit pagedena nah Kang Ibing teh kieu beh Assalamualaikum Pak Syekh. Waalaikumsalam. Aduh wilujeng sumping Wilujeng sumping wengi teuing geuning sumping teh di mana wae norot. wah pajeng pisan atuh Pak Syekh teu nanya Mohon. atuh ka abdi ngeprokan Sanes kakak asaha kan rebeh kadinya nah uing dikeprokan nah aing teh japati gini Kang Ibing nama alah ieu teh telat sep kuk lain siapa cepan bos sopan saeutik ieu mah dalang asep mah lain urang mah kacepot teh nyebutna asep oh nah nya asep karek aing nyebut cepot bieu teh rada telat Kang Cepot nya kumaha oh bieu teh dititah ngaturkeun panganten nya hanasder urang teh ada kaborangan ngabring nya truna nya terus ngan beukile beuki ciliga na ka tempat sepi pek teh lain panganten da naon aleutan nu maot kajen teuing sarua we di dinya teh teh rame Ibing alah yeung misueur kita mu ngalaleueut atuh naon nu dihakan jukut tah tamu sareng tamu sileueut aku make pikiran saeutik jelema sakilobana kudu disuguhan sagelas-sagelas dek sabaraha ribu gelas apa maksudna mah ngabodor mana mah belegu teu pisan da urang yang mikir pokoknya jelema sakir disuguhan teu kira-kira aduh wilujeng meungi ieu simpring atoh ieu bungahnya biasa tepang sareng masyarakat leko doh si atuh sopan saeutik deui teh da Kang Ibing teh ti kota menak atuh mah nya di sarung kitu pan duit aing teh dina sarung make jas mah murah sia murah kumaha murah dimake jas bayarna sok marurah di sarung teh mah awis tah kitu aduh ngarasa bingah ieu teh dina raraga cenah bieu teh nyepitannya nyepitan masa 7 bulan kali masa bunga simkuring teh tiba heula ku simkuring dicitah tah dicitah naon si masal cek urang teh sia teh geus gede masal sunatan ayeuna menang-menangan si masal di sunatan alhamdulillah masal teh lain ngaran jelema anu dimaksud hitanan masal teh loba jalmi-jalmi anu perlu dibantu dipangnyunatankeun jadi dihijikeun dibarekeun hitanan masal oh ngaranna masal da urang mah nyaho masal teh lagu we kumaha lagu potong bebek angsa masal diku masak angsa keun bae pan didinya ku ngacona dibayar teh aduh alhamdulillah ieu ngaraos bunga aduh urang teh bingahnya bingah pisan bingah pisan nya da lah kumaha atuh jawab bingah teh urang mah sebagai rakyat laletik nya bunga we nya komo lamun menang calon pamimpin atau menang pamimpin anu hade pisannya rakyatnya akan negara bunga pisan benernya sia mereka kampanye aing nyaho hayang kepuji sia mah apan tadi cek dalang tadi cek cepot dijelaskeun naon cek cepot dijelaskeun moal rugi urang muji kanu ngabiayaan jeung kanu mere naha make jeung nyebut rek kampanye deui makanya si lain ngomong kitu da urang mah kasinggung naha apan aing salah sahiji capres calon presiden lain yo lege euy sok tong boro jelema lege hayangin entep ka bintang film mah sok teangan cicing sia teh atuh ni aya nu ngaheureuyan ya nah aya nu ngaheureuyan lain aya nu ngaheureuyan ieu mah panitiana eta boga pikiran naha nah lege dionang nya aing ngomong rame wae bener matak maneh kudu nyaho mayar mahal teh oh urang mah bingah ka masyarakat legok tiasa papangih aduh tuh ye abdi mah resep ningali kieu meuni hempak
sebab bener cek ajaran agama ge jelema mah sarua ada kumaha Mang Ibing teu jangkung teu penek teu hideung teu bodas teu dekok teu nongnong teu jabrik sarua nya anu dinilai mah amal perbuatan iman jeung takwana nya tapi sanajan sarua dina kahirupan sapopoe dibeda-beda sanu ngabeda-beda saha cai jelema beda-bedana tukang macul jeung direktur moal bisa ngarendeng waduh koboy dangdut jeung ustad terang ngarendeng di dia geus beda anu diuk di dia mah teu dibere nginum nu di mejaan mah lain milu kitu mikir jadi mun aya klasifikasina apaan ai ku bedana jelema nepi ka aya bedana antara pupus ye jeung pae kumaha di antara pupus jeung pae ari pupus mah jelema gede orang penting pejabat jelema beunghar eta mah pupus anu jajab ka makam lagi mobil ngabring dikawal make sirine da pupus ari pae mah jalmi nu teu aya kagableug nu ngantri opatan moal keni we hungkul jalmi balangsak nya ye di Sumedang mah can aya di Jakarta mah kuburan ge geus di kelas-kelas alah manya aya kelas 1 aya kelas 2 bari sarua di ruang dah henteu sugan bade di kelas 1 bapak dikurebkeunana sumuhun ngagalina rada jero aduh mun kelas 1 abi mah teu aya biaya di kelas 3 wae bisa tapi sukuna nolol teu bisa aing bisa aing oge gitu nya eta teh Jakartana di mana Jakartana teh anu eta nu kuburan di kelas-kelas baru ngomong-ngomong Jakarta udah mau ngerti dah teu mungkin di Jakarta ya beungeut jiga maneh lain nu mewe Kang Ibing menyatakan diri sebagai capres setiap jadi capres kudu siap narima pertanyaan capres tadi capek aing mah oh capek eta capek lain capek tinggalikeun lagi gayang abus kan bingir maneh mah da samaruk sayangna bener eta lagi ngomong Kang Ibing ngomong dek ngajelaskeun tong ngomong warna kulit oke jeung kulit aya nu hideung aya nu bodas mana eta teh sarua jelema ye kadenya nu penting mah urang mah sadayana milih pamimpin teh kedah nu jujur sabab aya mah anu teu jujur loba sok dina TV dina naon dina koran eta nu berita maling moal poe nya nya dina busar malah sim kuring mah fungsi aya ngadongeng bangsat bangsat kalapa walah ari maling kalapana tengah peuting euy maling kalapana tengah peuting naik keur di luhur ngalaan kalapa nu boga tanggal kalapana keluar langsung ngamek hei kenaon maneh eta bangsatna teu gugup tenang kalaka ungeuk bari nanyakeun bade itu maros Pak dupi jalan ka langit nu boga ngahuleung rek ka mana sia nya dongeng aing mah rame sia tapi datang na kaditu lain ditangga dongeng naon urang na kaditu lain lain yang mereka nanyakeun ka Kang Ibing kunaon Kang Ibing teu hayang cara Pak Amin Rais jadi jawab Pak Ibing naon maksudna make teu hayang jadi presiden di Indonesia cita-cita simkuring mah mimpin bangsa-bangsa di dunia oh moal kepala sedun nanya kamari simkuring geus dipanggil ku PBB dipanggil PBB naon PBB kopi anan kopi anan ongko kopi pahit ongko nyalalukan ka uing kayak dipanggil ku PBB PBB mana Persatuan Bangsa-Bangsa teu nyaho tong Borussia aing ge teu nyaho jeung keur naon dipijakeun ka maneh agugunana ala gaya we beuki jeung ngomong-ngomong PBB ieu reus abi ningali masyarakat legok meuni kieu kieu mah urang mah simkuring mah dina harapan dina pemilu teh ulah dike gontok-gontokan ulah silaturahmi nya da urang teh sadayana ge dulur simkuring mah ka bangsa bapak-bapak kieu nya asa kadulur ka ibu-ibu meureun simkuring mah jujur we Bu asa ka indung sok hayang nyusu hei naon teh beda deui da jeung orok dagang Ibing hayang nyusu mah nya geus aki-aki kieu mah jeung masih keneh nyusu ari maneh
da sarua wae Nah, kungsi ngalaman berenya. apaan urang mah kungsi ningali aya aki-aki dina bemo Kumaha Tito. aki-aki diuk dina bemo di hareupeunana ibu-ibu keur nyusuan budak Allah aki-aki nunutan beureunan si ibu-ibuna nunutan bari nyusuan teh ai jalan goreng bemo ngagejlik susu lesot orok aki-aki kaharep dijongklok ai si ibuna teh nyahoan cicing we barang geus lila ngareret sia dikitukeun tadi surungkeun bet disurungkeun aki-akina terap seueuh merenya percaya henteu ka aing si aing merame lain itu bener kayak Ibing Togoro nu lalajo ieu dalang cul wayang curug dalang curug dalang demikian teh Kang Ibing. bulan Ayo. bener eta atuh lain curug dalang cul wayang kieu we Ibing. nah ari wayang tah itu bener gitu banyak umur aya dalang digalkeun kokon sejarahnya di mana-mana ge kumaha Kang Ibing. Ai di urang teh kapanya kaayaan kulantaran loba yang Allah nu ngomong dua gitu ya pan aya kitu. eta make diculeukeun deuleu ieu dalang kapangaruhan ku sitruna cul wayang apaan aya kitu cek aing oge aduh Aing teh kudu kieu. Ge. taya beda-beda teuing Dari itu teh- yang kejiwaan bener lain alus bener nu bieu kasih cepot mawa gantar aduh Gusti cekak kieu naneangan beas Ibing. Ibing eta Lain penganggur loba. pengangguran logo Tingkat kemiskinan loba. Biaya Aku ayana tingkat kemiskinan loba teh tensi kriminalitas oge naik. naik Ayeuna tong boro lalaki penjahat teh awewe ge fungsi jalan rahat. nah Cenah heuh teh. apaan aya awewe ge anu jahat Ah manya. sim kuring inget dongeng di Jakarta aya copet awewe Kumaha? dina bus pagel Awewe nyopet. pagelek-gelek pan urang teh bari nyorek pelan teh pagelek-gelek Ya. aya copet awewe Kumaha? ngaragamang kana saku Kana saku Kenyahoan lalaki. sakuna bolong antep geus ka jero eta mah langsung didempet terus sok sia mending digerokeun copet mending usapan Menunggu sapaan. lantaran sieun ah ngesek alah aing kumaha ieu teh ka mana wae lain apa eta awewe teh dengan salakina teh tersesat di sisi pantai teh anu tiluan kumaci gitu oh teh maksudnya ngajalanan sia mah ngajalanan da yang aing dongeng panjang mau nurut ka maneh aing dan goblok bisa jebrang lu goblok kawan nya urang mah kieu lah urang doakeun we nagara urang jadi kumaha ta dongeng di sisi pantai teh sia mana wae sia mah teu bugu aduh urang mah eta nu manggihan botol eta mah dongengna nya kapaksa aing karunya ka si ieu nya cenanya di pulau kosongnya di pulau kosong aya jelema duaan pan kapalna teh ti kalepuh ngojay kadinya duaan we di pulau kosong teu bisa balik ka itu jauh ka dia jauh aing kudu kumaha ai solontot teh aya botol nya tina eta teh botol teh kabawa ku cai kainya dicopot barang dibuka ai jol teh jin waduh nuhun urang terus disalametkeun cenah urang dikurung lila di jero botol Cek jin. ayeuna maraneh dibere pamenta hiji sewang sebagai tanda terima kasih. Hayang naon maneh eta nu hiji meuni atop. Ah, saya mah raja jin teu hayang naon, hayang balik we ka lemur ayeuna keneh. Heug ku aing dikalemurkeun. Truk, jelek aja di lemurna. Tinggal nu hiji deui, ari maneh naon? Ah, ari mutayana naon? Hayang si itu we nu init balik deui tadi.
atau ngaronyok deui we dua. Jadi teh gambaran ulah salah doa we nya. Ulah salah pamenta. Jelog deh di dinya kumaha urangnya. Eta bisa urang nyarekeun da sia pamenta. Nepi ka paeh galungan meureun doa. Sok atuh naon nu bade didugikeun patruna ulah aing wae lieur. Sia teh honor sarua. Lain kata aja tadi ku kasauran Kang Cepot. Kumaha Iya. kumaha tah kata jina ku abdi teh. Aduh. Gitu atuh. Aduh aya gawe jadi dalang. Kata jina ku abdi teh. Ya eta nyarita capetang soal puji, soal agama, soal politik kakuping kusim kuring. Tapi kahirupan teh ningkat-ningkat. Ngan kitu we lieu eueuh ragap teu aya baju hiji lesot mandi, dahar koreh-koreh cok. Naon eta akibatna? Tah beda deui jeung jelema nu beunghar. Tah cing kumaha. Bro di juru, bro dipantau ngalayah di tengah imah buncir leuit loba duit tetep bakal dikubur modar. Coba aing tah si Asep Sunandar geus di ruang geus jadi tulang aing mah dipake keneh geura ke. Teuing ku saha? Pikir geus ya. Oh bener Kang Ibing. Jadi bisa Kang Ibing jadi cepot ame tentrem hirup. Teu bisa, teu kabeungetan. Moal mungkin ulah joget tegaeun beungeut Arjuna dituna jadi cepot. Beungeut Arjuna nya deui. Lamun maneh usahana pun cepot ngarti. Lain di teu disejajarkeun pisan mah Tuh gaya ieu. Ieu mah terkenal sia mah. Jadi kumaha Kang lamun aya nyebut ka Kang Cepot. Kang Cepot teh geuning ilmu lilin ka baturnya angan, ka batur ngajelaskeun itu ai sorangan leeh. Leeh kumaha rek ya? Ya ilmu lilin kan. Lain lilin deh, angan tapi si dirina leeh. Tak kumaha lamun aya nyarita kitu. Nah, Ka da baturnya jelema, angan sorangan poekeun. da jelema Jelema lebah mana mah? apa ku Allah teh dibere keahlian masing-masing. Nya. Lamun dewek ayeuna sapertina insinyur atau profesor, tetep hayang nyeun hid mah kudu guru di ka tukang hid. Sakarti Hayang nyeun hihit teh kudu. naon? Hayang nyeun hihit kudu guru asa. Nah nanyakeun ka aing malin tukang hid. Sia teh. Turun. Eh, Ai jelema moal tungku tempat peluluputan tengah Ya. tempat kalalepatan samenit ganti saja merubah jam Tah, di eta. sore rajin teraka pakai isuk. Jelema eta bener. datu cicingin hiji martabat. Tah. Dewek ngomong kitu hiji waktu dewek salah. Beda jelema. Nya, apun cek paribasa Sunda ge sagala-galakna mau moal nepikeun kengahakan coet. Kok teh nyamuk. Ngahakan anak. Ulah sok marobah peribahasa mah moal bisa di Indonesiakeun moal bisa mun Sunda. Jadi kudu Ngahakan anak. anak coet. Coet we geus gede anak coet komo sia mah lieur. Ieu maksudna teh ilmu lilin. Ai ilmu lilin teh kula nepi ka hirup teh dibungkus terus diseungeut. Keun ka mana we nerangkeun mah. Tapi kan cekolot ge aya Kang Ebing, urang teh pan kudu nyiar luang. Ai nyiar luang teh tina daluang, bisa nyiar tina maca teh ya. Nyiar luang tina haleuang rumpak ajuruk kawih nu mawa misi. Nyiar luang ti kidalang jeung nyiar luang ti pada urang eta meureun anu dimaksud ku si Cepot teh. Bukan teuing. Da aing malin cepot tanyakeun ke cepot. Cepot tuh ditaros ku buta. Banyak orang ngomong kudu make walak adalah mah. Walak adalah nya kudu kitu. Terima ka mana wae. Ampun. Teu Tah, urang mah geus tong loba cata. Nah, ieu teh buta he Bing. Hah? Buta teh. Itu mah. Lain, Bing nuduh buta teh ka itu. Tegeuning apal. Allah, cing atuh ai buta mah tong make jeung hayang jadi pamimpin, ngajadog we sia teh. Heeh. Oh, tah. Pan kahayang mah meunang Kang. Hah? Kahayang mah meunang. Oh, eta teh nafsu. Oh, jadi kudu ngukur ka kujur Ngukur benernya. ka kujur. Mun Jadi cek lagi keayaan. mah. Jelema mah kudu ngagugu nafsu, bener. Nah, Nah. kudu nafsu. Sia lamun teu ngagugu nafsu moal aranakan. Nah dikira Eta mah mana? nafsu kewajiban anu dimaksud ku Kang Cepot mah ulah ngagugu nafsu, ulah maksakeun diri lamun sakira-kira teu mampu sebab lamun dicekel ieu nagara ku pamimpin anu teu pas tunggu kehancuran. Waduh. Lain aing jarek teh lamun buta jadi pamimpin mah sok sarakah dulu segala Buta. diakan. Buta naon ieu teh?
Hah? buta hejo Buta naon? gede, buta. Oh, buta gede. Tong boro bak jeung buta awakna, karek kolorna wungkul geus jahat. Kolor ijo depan juri gitu buta. Nah, itu meureun urang teh nya lah. Atau kitu-kitu urang teh asa rek ngusad teh. Manehna mah yang aing Naon? Aing panglilana. Sesuai dengan kontrak Kang Ibing ngabodorna kudu nepi ka jam 3. bisa wae sok siapkeun ambulan. Beritakeun isu ku sia aya bodor kepaehan. Nah, menit kira-kira pisan urang legok ngeunah da aing beripu. Bisa teu percan sok bapak ngabodor inget lalajo di dinya. Aduh, urang mah. Jadi meureun Kang Ibing salaku seniman lawak atau seniman Sunda atau mau balik kumaha kumajakna ka dulur-dulur urang nu ayeuna area di dieu pikeun nangtukeun sikap. Duh, Nita. Nek marukan nek nurut aing ka siap. Apa latihan teh kitu tadi di mobil latihan teh kitu. Hah? Latihan seterusnya siapa kudu ngomong teh kieu kayak aing nu nemalan. Naik keluar kita skenario. Ih, da linjang di dieu eta mah. Oh, jadi di mana? Yang di imah. Lamun pamajikan aing nanyakeun sia kudu ngomong kitu. Bedakeun ku pamajikan urang, ieu teh diberi honor. Oh, tah teu bener salingkuh teh. Eta teh nyontohan teu balik. Erek jadi pamimpin tapi pagawean salingkuh teu lucu. Ah, urang mah lain salingkuh euy. Naon? Da ai ka awewe mah urang mah terus terang we. Geus hiji mah hiji we. Jang poe Senin mah. Ah, Hiji mah hiji aing mah jang poe Senin mah. Salasa hiji. Rebo hiji. Kamis. Hiji. Ari hitung kumaneh. Sok lah. Hari urang mah hirup teh urang milarian anu jujur pamimpin mah nya. Anu jujur. Anu nya ka Mas Tima Adil. Kang Gendri mah mun rek acara kieu tong make latihan lah. Di luar tina latihan. Ya sabenerna mah kudu geus-geusan ieu dalang we Bangkar Wara. Bangkar Wara. Meni teu meunang eureud tah. Eta dia teh pancimeun. Merek kesempatan juga nih Bang Ibing maju ke kareutna. Nah, insyaallah ai maju mah. Insyaallah. Hayang maju mah urang pan. Nya. Ya bener. Kayak gilinding we. Nya da urang mah hayang hirup teh tentrem. Tentrem. Leres. Sing kuring rek naroskeun ka salah hiji warga di Legok. Naon nu dipikir hayang ku masyarakat? Sok sanuantun. Naon nu dipikir? Sok saha we lah. Saha? Hayang aman, piraku di Legok eueuh nu ngaran aman hiji-hiji acan. Cokot ka imah. Lamun ditanyakeun, "Nah, sia cicing ieu aing hayang aman, tah ieu aman." Mata kayak nyarios kudu gampang, ulah gagapa. Sok hayo. Kang Ibing ulah lepat hartos anu dimaksud aman teh lain ngaran jelema. Hayang tentrem tiis dingin, ulah loba dedengan. Tiis dingin, blus ya ka jero kulkas. Teu kudu ngarep-ngarep pamimpin abus ka jero kulkas, ditanya ku batur, tiis dingin, alhamdulillah. Tenyo aing. Ya mah aya bahan diganti ngaranna Ibing Beton Ningrum. Cima leres aya harapan dari masyarakat naon? Urang betoning ru. Keneh kesing. Naon sia teh? Karena nggak telah sama negara jadi Ibing Beton gitu. Geus kumaha sia we. Tah, taena penonton terangan anu jiga beton Ibing atau itu. Aing mah pilar ge pilar marmer. Oh, Maneh beton anu dicor can di tembok teh gini. Aduh, iku peh teh dibalik nih kita tadi euy. Tah, ka masyarakat tong isin-isin. Tong isin-isin sok. Apa yang dipikahayang mengenai pendidikan, mengenai sok dangke urang kadang ku sadayana tong era-era Sok saan bade. ieu mah demokrasi, mangga salah sawios anak muda Legok mana? Mana anak muda Legok? Hayo. Saha? Hayo, Emong ke Tah. Lain di tukang cai sia teh. Anasu aing ditunjuk. Teh Yuyun. Saha Teh Yuyun? Eta Teh Yuyun Lain eta mau dagang kopi. Maknya Teh Yuyun make kupluk. Aduh. Name tepang ya teh, name Oh, tepang. Kang Ibing, aya bieu nu nyorowok. Biaya pendidikan mahal, hayang ulah mahal. Gampil. Kumaha? Biaya pendidikan mahal. Eta teh kumargi pendidikanana memang sabaraha pelajaran atuh. Atau saya sepelajaran anakna mirang. Ayeuna mah diajar nyanyi bae gua kitu tos we. Insyaallah 15.000 ge gengrong pegang.
pendidikan maha anu hayang murah mah talege ngalege da teh dibeli di hakan mah anu ngambek maneh raja lege moal ngeunah duh jadi kieu mereka Ibing supaya suasana ieu kondusif cool jelaskeun ku Kang Ibing salaku sepuh anu kasipuh ku pangaweruh pan Kang Ibing teh lawak ongkoh kiai seniman bintang film lengkap gelar di Kang Ibing piraku teu bisa ngaluruskeun ka masyarakat di dieu maneh tong loba wanita ieu daerah Sumedang daerah aing di Sumedang teh aing teh aom sia runtah tong macam-macam garutah bisa digulung aing teh dadar ya keur ngajawabna ya resep ya ningali kieu ya kadeuhan teh da kataringali anu geulis mah ngan moal dibejakeun di daerah manana tapi dah kadeuleu aduh si Truna mah keukeuh panonna kan eta ngakupluk bulau ce salam di Truna ce geun bae da kitu-kitu ge dulur urang lah sia teh mah jeung kitu-kitu ge nya kitu-kitu maksudna daek usaha eta teh berarti emansipasi teh lain emansipasi loba badminton loba nyupiran usaha ge ngabantu ka salaki emansipasi persamaan hak tah eta naon awewe teh kudu kitu udah maju emansipasi tong ngandalkeun we salaki bener tah eta keprokan Bu lamun perlu salaki teu kudu digarawe keun awewe sineangan duit supaya nyahun kumarasana awewe jadi kenek dek nemok duh urang mah lalaki mah kudu juga hayam nah kumaha lalaki kudu juga sok hayam budang hees komporongok cilang-cilang aya bikam berik we ari geus nogan teh sugan milu ngabiayaan henteu antap tah ya mah jeung teu wawuh awewe ge hudang CS aya we ieu bareng-bareng we nya apa eta mah sato urang mah manusia beda di mulia heeh geunahna labadinya wunggo jadi hayam teu ngeunahna geus deukeut ka lebaran lamun maneh jadi hayam saya tetap hayam nu bedegul eta pencit ningali urangnya eta mah hayam Bangkok lebar cing numutkeun akang kumaha Kang Cepot naon ngeunaan ayeuna supaya ieu masyarakat di dieu yakin percaya kana kletek hatena karena nyaho dek ke cerita tadi garepek taroskeun ai tadi beneutna lalakon naon sih teh tuh nya teh nyahoeun lieur sia mah lalakon naon teh kayak mana teh ya ieu nikahna Hanuman aing mah yakin lalakon nikahna Hanuman Hanuman nikahna ka saha nu mana teh Hanuman nikahna ka saha lamun teu salah mah kela euy sa teh saudara-saudari pantilu putra teh saudara-saudari Sitikno keun mata kudu nyaho kana jujutan bayang lumayan teh aya Mahabharata aya Ramayana nyaho Ramayana nyaho naon wawuh aing wau kumaha siana na sobat aing atuh Ramayana mah wajar da aing beureun panggih bapana siana mah bener hebat jero ka ieu teh Kang elmuna teh Kang tanyakeun Mahabharata apal teh Mahabharata apa apal naon wae cing dina Pandawa heeh naon Pandawa teh 5 Yudhistira iya 5 iya Arjuna anu kemar atang ating Nakula Sadewa teh ceuk dina pawayan ceuk urang mah atang ating ngan eueuh nu nyarahun aing ngungkul dan nempo KTP-na atang ating ieu nu ngarusak padalangan teh asa can aya sejarahna Pandawa 5 kaya atang ating perang eta Bratayuda teh perang sanu ngomong Bratayuda lain perang Pandawa 5 jeung itu teh jeung Astina ngarabutkeun naon tah ai Pandawa mah 5 da 5 Astina nanatus da 100 Astina nanatus aya asa teh kudu bareng kikiteun lain soalna da langit teh nyahoon Astina nanatus itu apa naik natus teh panon 40 poe natus 100 poe 100 poe 40 poe matang 10 oh nya bisa matang mati perang eta teh perang gara-gara eta gara-gara nama teh nyaho da urang nyaho asal lieur dituturkeunana nyapotnya lieur itu kumaha sejarah pawayangan ciling mah dalang tapi belegug ya
teh terjadilah perang Bratayuda teh. Di mana siap perangna Pandawa jeung Di Tegal Kurusetra. mana? Di Tegal Kurusetra. Oh, geus pea ku perumahan Kurusetra ge. Aing nyaho perangna di Paseh. Apan gada Bima teh nu buleut jiga jeruk tapi kan terkenal bawa lama jeruk Paseh. Kudunya atuh maneh mah sok urang nanyakeun ka maneh Bisma maotna kusaha? Bisma mautna ku Sri Kandi. Salah, sia. Salah. Kanker. Aing cek dokter. Jeung rek nanya banyak kanker di rumah sakit mana di opnameuna. Siapa? Tapi kan di ladenana ku si eta mah euy. Aya nyaho can ngadenge Bisma di opname. Sok jajan aya. Tanyakeun geus ya turun Naon. Semar anak saha gitu. Cing munya apal kana pancati kaki wayang. Semar anak saha? Edi. Hah? Edi. Edi mah alok Edi Rosida. Lain Semar. Eta sarua Rosida jeung Semar teh. Atuh tingali dina potongan. Maneh mah ya mau dalang nyiksa ka aing. Cing indungna cepot. Cepot indungna saha jeung Dawala. Si ieuna juga panitia sensus. Dawayang mah moal di sensus teh meuni didaftar kabeh. Kapan Pak Mang Ibing teh pamingpineun tadi dia kudu daek di uji publik. Tah, uji publik kudu ngalungtik rakyat ngalungtik teh kudu kapalire atuh kapalungtik. Kan anu ditulingtik teh rakyat leutik. Heeh. Apan Bima mah gede. Teu kudu talungtik. Bima mah lain rakyat. Keluarga Semar. Udah tadi capetan di jalan nyurah-nyurahkeun saulira tanah. Mata kudu dialajar ka aing ge. Tah ieu Pak, ieu mesin kuring mah sakadar heureuy. Da aslina mesin kuring leuwih nyaho. Leuwih nyaho. Sabenerna mah. Boga argumentasina. Nya atuh. Tah ieu. Anu jelas film ku urang katingali Pandawa jeung Astina teh sabenerna mah ngan sakadar Simul hungkul filosofi nya. Da ai praktek nama geuning urang sararea ge resep Astina teh Argentina. Wow, jauh. Pandawa teh Brazil. Matak Pandawa mainna cantik. Tingali kumane tadi dinya. Sajauh. Geumah. Da wayang di sepak bola ge sarua. Ai Spanyol mun dina wayang negara naon teh? Spanyol jeung Portugal. Spanyol teh kresna. Oh, kresna. Nya kresna. Negara Geuningan ai Spanyol ai nyanyina. Yere marupa sencaki centuh. Kumaha? Gumar magaran sencaki. Oh, lumayan sencaki. Ya sejarah anyar tahkangnya lumayannya. Menang urang ilmu. Anu can kanya nuhun deui kan. Tah eta mah atuh gitu ngahibur. Da ieu nu asli nama wayang panginten ai sim kuring mah milum Dog pangrewong nya. Dog pangrewong lah etang-etang ngiring ieu we kanu di sepitan. Eta ngiring usaha. Bingah sim kuring. Yen naon sia teh ngiring usaha goblok. Nya si eta mah teh sopan teh. Aing teh artis sia teh. Ngiring usaha ka Pasep Sunantar. Gabah sia teh. Maka tadi abang rek turun teh, duit sia gede jadi jok rek ngeusan. Manehna protes dalam no jorek ngesan dan duit sia gede. Padahal urang mah teu dibayar. Sim kuring mah jeung sim kuring yang aset peruna ikhlas. Teu. Asa teu mungkin. Lain teu mungkin jang maneh ari jang urang mah. Naon hartina duit leutik. Urang mah moal tah kanu di dari teu malikir. Kuduna kumaha? Tamat. Aduh. Ieu mah ngiring bingah we. Sim kuring sebagainya orang Sumedang. Ayo dongeng nu di pantai teh kumaha? Sia teh. Sim kuring. Nah menikah binatang setan eta ngagodaan aing. Urang saksian kumaha Rame eta Pandawa nya. Hah? Pandawa rame. Ya, ieu lalakon ieu. Berhasil teh. Gatot sebut. Lalakon naon dek poho deui. Tadi teh naon? Dah lah.
dalang ge poho deui dalang ge poho deui Sangiang Nur Putra. dalang ya Sangiang Nur Putra. Sangiang Kang Ibing dalang poho kana lalakon anu seva duit inget keneh cing cekek kajenting aing ngawayang maneh gelut di dieu aing maneh kumaha we lalakonna kumaha aing sugan we Sok. Ya. Sok. sok Kang Ibing dalang Caritana ieu tah. Caritana ieu. Caritana tah ieu ngobrol jeung ieu. sok kan aing ngek ngobrol tu tukang Di dieu diuk di dieu. dinya diuk Buru make cerek. naon atuh Ieu. apa dalang sila dulu jeung urang sok maneh sinen maneh sia sinen lamun urang jadi sinen setiap nu hajat bedot Tah ieu teh si Cepot jeung ieu cenah naon we pangabutuh obrol. sok maneh ayeuna sebagai sinen cep maneh jadi tukang alok sok aduh kela euy tebeken banget aing teu kadeuleu alah akang menuju ngobrol sareng saha Kang aing moal ngaji ngomong haji Kang eta akan ulah cicing we tuh di rumah kuno botak itu teh Kang Kang itu cepet ngomong mangga simkuring bade kakawen kan malah ada dalang yang menang pakai pengumuman asa can aya sejarahna dalang rek kawin bebeja saur niratan nana panjang sininggi naon dikeprokan ruwina mung sakitu nu kami hatur pidangan Kang Ibing sang simkuring hapunten bilih langkung saur bae carek kacaletot omong ti Soledan wilujeng nonton wilujeng nyaksian wayang golek dugi karek se Tidur Asep Sunaria dugi ka tabus setengah 8 enjing tidinya diteraskeun ku Asep Taruna Debus ngahakan gebog tilas wayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.